ya tuh tenang banget ngitung we supaya balik udah seseri ya padahal makolot-makolang duh anak aing geus datang deui we bah bapoe balik deui ka pondok kudu aya duit 1 juta boh aduh sekolot teh aing ngakak di anak aing je aya duit berangkat eueuh duit kula moal aja susul robong bah da teh ka pondok deui meuli ji Samsu kieu atuh nyaritakeun politik politik nyaritakeun ekonomi duit aing ngambalaya taloba geus cenah mah atuh geus nyana mah jadi wali bae pokona mah geus nah bang tenang-tenang mah geus jadi santri geus ngitungan bae ngaji mah tilok ngitung balik deui bae teu nyaho santri mah geus teu nyahonan mah ngaji ibadah geus teu nyahonan naon jasana jangan anu mikiran bae geus sugan atuh jadi kitu motivasi henteu atuh mani nyana salat berjamaah pondok ngaca Quran tadarus Allahu lazim dak masak beres beli botan dak duit aing ambual aya ti bapak aing puguh bapak nama ngadagang naon gitu ngartoge geus teu nyaona naon ya dagang dangdirnya nanjak kesangan tengah jalan kesangan kosokan heula ieu dorong deui ka ditu jual datang anakna duit bah meuli gudang garam kadeleun mah rokok padahal kesang bapak eta cucu boga pikiran eta henteu ja bapana ge ikhlas karena Allah lantaran cek bapana aing ridho jasa aing dagang dangdeur capek ge tah pake ngabiayaeun sia komo sia bisa ngaji teu bisa ngaji ge aing nitipkeun ka sia teh keur macaan Quran ngajelaskeun Quran hadis eta teh ucapan Allah ucapan Kangjeng Rasul geus atuh pokona mah aing mah penting mah sorga we coba mantep teh coba yeay kolotna ge senangeun ya eta teh nyana anu di dalam akhirat coba sakola hayo ere duit pak 3 juta jadi ibadah wallahu a'lam nu dibaca anak kitab naon dan lain-lain sebagainya jadi ibadah kalau wallahu a'lam datang deui minta duit hak tak dipake poya-poya ku anakna keur carita bener bae heulanan sakolana wallahu a'lam jadi ibadah wallahu a'lam teu buka tuh hate sia bego kalau teh ieu mah keur nu capek bae tah mere ka anakna keur carita bisa ngajina geus pohara keur teu bisa ngajina dicatet ku malaikat masyaallah anakna cicing di pondok keur berjuang ngalaksanakeun pembacaan kitab Allah dawan Rasulullah dawan ulama dibiayaan ku bapakna anu gantar wasilah ngabiayaan anakna memeh anakna ka sorga kudu bapana heula amin sa anak sia teu sakola teu mondok emang wah gitu Masya Allah Karim pohara jasa aja tatanggana saya ke mana dia ke pondok ye keke tungguan ngodok kantong nunggu jero keke tungguan bahasa gede jasa ya cak budak merena yuk set 5.000 cak jana cak nggak daguan ngodok kantong mangel 5.000 doang dari tadi geus mere-mere kan